wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Gusti Allah sorangan. Nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum. Can jadi raja apa ieu? Hai, raja Mesir, raja Mekah, raja Yaman, raja Indonesia, udang. Ngaku sia jadi raja. Hah? Teh udang Jokowi udang. Prabowo udang, cak Prabowo hirup kene mah can nyaho. Bawa jadi henteu, itu bayar turun geus. Coba Soekarno, udah. Kayak dia udang ke. Pak Harto, udah. Gus Dur, saya kan dilengserkan. Cek Gus Dur, ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan. Kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab. Untung saya dilengserkan. Ya udah, cek malaikat Israfil tenang, Dur. Masya Allah. Tantangan limanil mulkul yaum. Geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar. Timbang amal. Timbanganana kos timbangan emas. Aya talanjuhan, aya jaruman, aya cecepehan. Cecepeh nu sabelah langit jeung bumi mun dieusikeun ka dinya asup. Nu sabelah deui geus teu kabagian jadi wa kadegeun di asup. Ngun ku gede genana cecepeh. Ari nu deuk ditimbangna sagede Juned. Leutik kan. Ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jelema dikiring di berbagai negara kabeh. Ka mahsyar, di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di itu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah, nu deuk dicaritakeun. Rantung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah. Dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Anjing Nabi dihareup plak. Kumpulkeun ku Gusti Allah. Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Endek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi. Wabah ditanya. Bari pertanyaan teh sabenerna mah walana qusana alaihim biilmin. Yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat, ka para rasul. Kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho, jelas nyaho. Wa makunna ghaibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho, ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teu nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung hayu. Ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja, jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri. Bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu tek Jogja deui. Isi jalan nu mana? Deuk ka Surabaya ge teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, Pak, ieu teh kula teh rek dagang ieu cara dagang teh kumaha? Ieu modal da sakieu deuk didagangkeunana ieu nyokotna teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti. Pak, kula teh hayang kawin. Hayu, hayang deuk nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin. Atuh babari, modalna boga henteu. Ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho, ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoan tante.
padahal nyaho ya kos ka budak tanya cek 2 jam 2 sabaraha geus nyaho nu nanya nama ngan ieu dites 2 jam 2 cak bapak tolol sia kudu ngabalikeun di ka aing 2 jam 2 sabaraha cak bapak wah budak blon nih budak mun cak bapak 4 kula 4 mun cak bapak 5 kula 5 kumaha cak bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya nu mentek nanya teh dites berarti nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit dibere tah 1 juta yo meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui minta deui dibere deui geus kalima kali ka dia sia cicing sia dinya tiup hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge ieu geus mere duit sabaraha kali ngak sudah dipake naon tah duit ieu sia di dinya pertama sia ku aing minta dibere kadua dibere aju minta deui dibere tah aing neuk nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ieu mere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lan sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan go bari bah ya mah boga duit aju minta duit sabarit sia mentana mio sabarit tah mio sia diberi kemana mio tapi pake ku sianya nu bener tah beulikeun ku sia lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana lamun kredit sabaraha barakara kredit ngomong sia lain sari bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bemodel Yahudi teh geus kos karar itu bae belikeun meunang meureunanan setengah bulan bah ngelikeun motor di motor naon motor mio anu itu ke mana aya mah aya bah ngan ieu kebutuhan aya deui bah bere deui ja aya ieu bapana ge duit mah eueuh bapana mah aya tah bere deui bere deui 3 kali je budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakeun ternyata eueuh dijual oh adek abah sabaraha kali beulikeun motor ka sia hah? Sabaraha kali? Pareta mah nanya nyaun jangan umang meulikeun lagi abah. Man make nanya deuk nyarekan. Nah, ieu ge sarua ye. Allah teh deuk nanya ka umat. Atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauhkeun nyahoeun. Ja Allah mah pangeran. Urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun, kuari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha Uninga. Kemudian urang kuari ayeuna dibaya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah Maha Uninga kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang nah ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah teu meunang kieu sia ku aing pan dihirupan nah ieu sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu menang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti mun Gusti Maha Uninga nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae urang ditanya tentang naon? Tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghahum. Urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi. Narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana? Ditanya. Zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para wali, kuari. Junaid maju. Enggak. Zaman saha hirup? Beye. Aing mah lain nanya rajana lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul saha zaman sia abdi harita teh kitu mui abdi harita di kecamatan mah
Kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten, ju naik dinya ke provinsi. Pernah nyampaikan? Ai dibayar nyampaikan. Ai henteu. Mana? Muina mana? Mui. Panggil Muin. Ih, kuari nyana ngeungeunahana. Mui nagara sia saharita. Mui abdi aya orang kronjo. Agel. Iya, nu formal. Nu formal dipanggil. Eta mah geus teu bares tah mah, lantaran nya nama ngomong aya dibayar, teu ngomong teu dibayar teu ngomong. Dibere daek ngomong boga jabatan, teu boga jabatan teu daek ngomong. Ieu mah anu berkeliaran bae sa. Nah aya digigir. Disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu. Pernah nyampaikan? Pernah. Cara nyampaikan aku mah muludan. Bere duit. Eta lah lamun teu dibere duit ngaco. Ulah nu eta. Nu asli nu nyampaikan nu asli saha yo. Ayo gerak. Budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deui kumaha. Coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta di hareupeun Gusti Allah. Nah, sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah. Kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu, rukun salat dan syariat lah dain sebab. Bener. Coba tanya kiaina ditanya deh. Siapa pernah nyampaikan? Bener. Nyampaikan lagi dah bae. Ai diondang muludan. Sok diberkatan. Aya. Mun teu diberkatan dibuledan moal kadinya deui. Wah, itu beres ya. Aduh, Masya Allah. Nah, ia bakal caritakeun secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat di Kangjeng Nabi na nya atawa henteu aya apa henteu. Ditanya, hai umat, pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun? Tabligh risalah. Wah, jelema burr kabeh ngomong, aya nu pernah, aya nu henteu. Ai Islam kabeh nyaritakeun pernah, kafir mah henteu, kan bela dirinya. Cak Nasrani teu pernah, kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad, teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat, teu pernah. Nasrani Yahudi kabeh wah, bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna. Engke mah nyana di ditu pias. Teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti, teu iman ge ka Muhammad. Oh, berita nyampaikeun. Maka uranglah jadi saksi. Wah, pacencongan urang jeung urang. Tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rame atuh, Bang. Wah, encek kampung Melayu ngomong. Hanya gitu make hayah kampung Melayu mah. Encek RRC bener. Nu kampung Melayu mah geus pohon, bapak bahasa encek lagi geus bisaeun. Eta mah nya encek nya susah. Ya Allah, nya di neraka saneng-neng rugina ka bina-bina. Hehe, wahara jasa. Ari tatanggana mah nu Islam sanajan nya ka neraka pan bakal dikaluarkeun. Tatangga si encek. Milu nya digawe jeung encek. Tapi kan nya lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan. No iya, walalas alanna alladzina ursila ilaihim. Ditanya umat tentang nerima atau henteuna ka para rasul. Jeung sanggeus nerima ngamalkeunana. Macem-macem ke. Rame. Walanas alannal mursalin. Para rasul ge ditanya, Adam ditanya, Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampaikeun apa henteu? Masya Allah. Padahal mah Allah teh nyahun falanakussan alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin.
tegaib nyaho ngan dek hayang nyaho coba datang ke mana bari dek ditaubeh di memeleh di jejele aya jelema anu ja abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiaina harita kiai pulan abdi mah teu pernah ngadenge nyana nyampeikeun ore cok jelema teh falanakussanna alaihim ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tabligur risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong ngagena tak kasongek siana nu teu daek falanakussanna alaihim Allah jaritakeun ngeunaheun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika urang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu henteu kunaon sia dititapan emang teu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyawa nya nambongan di ditu tah ngadeukeun tukang sate ieu tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teuing ramena nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagi rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat anu sepi tina pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah si ieu gadenge si ieu ngamalkeun si ieu narima si ieu teu ngamalkeun si ieu narima si ieu ngamalkeun setengah si ieu narima si ieu ngamalkeun poara si ieu narima si ieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib ya Gusti Allah Gusti Allah maha uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tabligur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun tante nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti maha uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HSDI eta nu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nganyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanakussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jang aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus kebelah dieu ya sia jaman sasia abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang ti kiai pernah ngamalkeun Gusti maha uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ka di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan dengan keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong Gusti bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun ja susah sarua pas salat sia ka ditu atuh dek lompat ka mana sia ayo sia dalu wabakun la goibin waduh gaib jago sia mah dek nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan moal teu aja dicarekan dek lompat ka mana ya aing dek lompat ka mana nah kabeh bakal ditanya falanakussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin
ditaja hiji-hiji bari Allah nyaho lu goib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejelek jelema ditaja ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang lisohaikiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wakafat ali aya 2 cangkok 2 mangkok 2 cecepeh kama waroda fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan-pertanyaan jaga maksudnya non timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna etalah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelas ngajelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana ba tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah amal bagus herang bagus caang amal goreng poek joreng nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna pan nu jelas apa tetep bae ditimbang-timbang keneh ieulah ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema etalah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bohongan teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh 4 urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieulah bakal ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang leketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ieu ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayo apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae